Ibu rezeki mah ti Allah. Emang nak rezeki Allah teh terbatas, jang anu dagang di pasar wae, jang anu panen wae, jang PNS wae, jang pagawe wae, jang kiai wae. Henteu Bu, teu terbatas gitu. Garong bangsat badag ge dicukupan ku Allah. Harirup we laras Bu. Eta garong bangsat badag sakitu anu dibendu dicukupan we ku Allah. Pirahku lamun urang saroleh tawakal ka Allah diantep ku Allah. Ahli sunnah wal jamaah teh nyaeta nu kadalapana anu sok ngaraji bab akidah di salemur-lemurna sanajan bari can bener oge. Ahli sunnah nu kasalapanana naon anu kasalapanana? Bisa henteu ngaji tara, sabab bisa henteu ngaji tara mah wal jahlu bila ta'alumin kal baqori bila hayatin. Nu bodoh teu daek ngaji ibarat sapi eueuh hirupan. Boro-boro leutik awakna, gede awakna ge teu hirup mah teu mahal hargana. Mun teu percanten taroskeun we ka ibu-ibu. Carogena 85 kilo beratna teh. Ngan hirupna geus eueuh. Pan bebeja ka Mang Amil. Teu sanggup sapeuting deui reurejengan teh kitu lantaran geus eueuh hirupan. Tah nu mahal hargana mah najan leutik aya hirupan. Wal jahlu ma'a ta'lumin kal baqori ma'a hayatin. Nu bodoh daek ngaji ibarat sapi aya hirupan. Boro-boro gede awakna, leutik awakna ge ari hirup mah mahal hargana. Mata kelamosin 3 bulan payu 7 juta. Ayeuna nu 10 bulan teu payu 5 juta oge sabab eueuh hirupna. Matak mangpang meupeng di urang aya hirup, piara kahirupan ieu di urang seperti miara barang mahal. Sabab pang mahal-mahalna mah hirup di urang teh. Tapi cenah jangku mahal lamun teu dihargaan. Apan ti ayeuna ge urang teh teu aya hargaan lain Ibu. Urang dihargaan ku batur teh, urang dihargaan ku jalmi teh lain gara-gara urang hebat Bu, sanes gara-gara urang sae, keren gitu sanes. Urang dihargaan ku batur teh naon cobi Bu? Sabab Allah nutupan aib dosa ka kurang jeung kasalah urang. Contoh ya Bu, aya pajabat, sadayana ngahormat, ngagebrul, dararatang. Boleh kerkeun we aibna teh jeung kasalahanana ku Allah. Tertangkap basah oleh KPK sedang korupsi jeung selingkuh. Masih kene aya nu ngahormat teu ka eta pajabat. Moal aya Bu, moal aya. Pada ngantep nu puguh mah. Jadi lamun ibu ayeuna dihormat, dihargaan ku jalmi, disegani lain gara-gara ibu hebat, lain gara-gara urang sukses. Eta teh gara-gara Allah nutupan aib jeung kasalahan dosa urang. Sok we urang kanyahoan we dosa urang. Sok goreng ka batur naon we misalkeun. Atuh urang teh jadi runtag nya darajat teh kitu. Ibu bade kacinagen jeung bapak misalkeun nya, des ban motor teh bitu. Ari si bapak kaleresan kurang sabar. Bu, ban motor geuning bitu cenah ieu urang. Kumaha saur ibu? Nya bapak, sadayana ge aya waktosna. Saur ibu teh kitu atuh. Kunaon nya Bu, ban urang anu bitu? Apan motor teh seueur, aya motor Mang Asnaib, motor Mang Dukduk, motor Mang Entang, Mang Ucu jeung sajabanna. Ban motor urang anu bitu geus mulai aral kitu tah si bapana. Kumaha saur ibu? Artina bapak, ieu teh aya rezeki tukang tamal ban dina dompet urang. Aduh, raosen teu Bu? Raosen. Tapi kan ieu masih jauh keneh Bu, ceuk bapak teh. Nya artina Allah teh hoyongeun supaya urang teh olahraga sur ibu teh kitu. Ameh urang teh sehat bapak, ameh bapak jeung ibu teh langsing. Nya kitu, nya. Apanan anu sehat anu langsing mah kudu seueur kaluar kesah. Kalori jeung lemak tubuh teh kabakar. Nya kitu ceuk bapak teh, hayu atuh. Sok cenah ibu naik kana motor, keun bapak nu ngadorong. Tuh nya. Jadi sumangat punya. Nya kabita kubanding ku hayang langsing meureun. Misalkan caroge ibu teu uwih wae kunaon cenah ieu salaki teh masang teu balik wae wayah kieu di telepon teu aktif. Tah Bu, buburu cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Ameh kadituna tenang ibuna jadi doa. Depan aya saya sangka mah kieu nya jawabanna teh meureun nuju seueur pada melan caroge teh kieu. Teras atuh lobet HP na matakna teu tiasa di telepon teh. Jadi doa kadituna nun Gusti mugi caroge abdi teh aya dina panang teuyeungan anjeun kitu nya Bu. Jadi doa. Saya sangka heula tadina. Janten tenang tadi tuh nah benten sareng kieu lain ari salah kita hese di telepon bari wayah kieu can balik wae moal beger deui tuh paingan hatu HP-na dikunci wae meureun aya weaan jeung awewe lain tuh nya eta tina pikiran awon kadituna jadi rudet nuduh teu pararuguh ka salaki. Istighfar teh ngabersihkeun dosa, di mana keun dosa tos bersih jiga kaca mobil supir elep nuju hujan eta supir elep keuleugegan ningali jalan
ku pribadi ditepak mang ulah euleugah ningali jalan dah hese hirupan wiperna dimanakeun wiper hirup kan bersih eta si kaca da jalan mau ka mana belokan aya hayang eureun aya warung anu utamana mah ieu kaca kotor hirupan wiperna aya kitu geus hirup wiper maka teu ngali jalan salamet teu Bu salametnya tah urang ge ulah mikiran kumaha ieu Allah teh mesang kieu ka urang tong seurting mikiran ujian sareng kasusana pikiran mah dosa urangna hirupan wiperna nyaeta istighfar istighfarna dimanakeun wiper tos hirup hate bersih ibarat hate teh kaca teh ya kaca mobil cai hujan sareng debuna dosa urang dibersihan ku istighfar eta hate bersih melompong ka tengali jalan-jalanan pikiran urang kabuka kasusah digentos ku Allah jadi kabungah kitu maksudna mah nyatapan ari nu salah dina pikiran orang teh biasana aparat eta teh sanyana ya justru anu sanyana disebut gibah lamun teu sanyana disebut fitnah Bu beda eta leuwih bahaya fitnah mah sebab fitnah mah asadu minal qatli leuwih keji kejam daripada pembunuhan biasana fitnah teh tina gibah heula lamun sanyana misalkan aya amang-amang aya hapuran cek urang teh ka mana tuh manghapur amakeun moal Bu apaan orang sanyana cek orang teh ada amak ya anger tah gibah ge kitu matakna jadi dosa teh sabab hakikatna orang teh keur nganyerikeun hate batur sanajan sanyana kumaha misalkeun lamun aya jelema anu gaduh hapur ih meuni mulus eta awak teh urang teh nya tah amekeun moal Bu atuh leuwih amekeun eta mah sok sanajan lain sanyana dan nyiniran jiga anu nya mulus ka batur tah fitnah oge kitu hakikatna urang teh keur nganyerikeun hate batur ku omongan anu henteu sanyana Bu matakna leuwih keji leuwih biadab tina pembunuhan fitnah mah mun jalan anggeus molongpong jalan ka Allah kapelong angkat manah teu ti tajong beda jeung manah nu lolong mun jalma lolong manahna sok tibalik ngarasana Allah nu pangdeuketna tapi rasa pangjauhna kasawah mah ka pasar jeung ka panglalajoan 3 kilo ge asa deukeut we ka Allah anu deukeut asa jauh jelema teu damang eta teh ngan di mana teu damang aya teu damang dohir aya teu damang batin teu damang dohir mah datang we ka puskesmas anu diadegeun ku pamarentah ngan aya teu damang batin mah teangan atbail qulub dokter hate anu boga ilmu nu bisa seuri keur keheul bisa alhamdulillah keur susah nu ngarasa untung keur rugi nu bisa merek kanu koret bisa bager kanu jahat eta atbail qulub dokter hate teh matak mudah-mudahan ibu jeung bapak-bapak dicetak ku Allah janten ahli sunnah wal jamaah ibu misalkan ngobrol sareng rencangan saur rencangan ibu teh Bu kunaon mesang taat ka caroge kumaha saur ibu taat ka caroge teh sabab diparentahkeun ku Allah we abdi mah abdi taat ka caroge supaya Allah ridho saur ibu teh geuning cenah caroge ibu nage teu ngahargaan kana kahadian ibu ye eta urusan caroge abdi we eta mah jeung Allah da urusan abdi mah abdi taat jeung ngadamel kahadian ka caroge teh supaya Allah ridho ka abdi caroge abdi mah jalmi biasa tong borong ngabahagiakeun abdi Bu ngabahagiakeun dirina ge hese are kumaha ngabahagiakeun abdi manehna ge seueur masalah bade kumaha abdi ngaharepkeun sagalana tinu teu gaduh nanaon abdi mah salama rumah tangga ieu teh ngeun hungkul ngarep-ngarep supaya masak abdi ka caroge jadi amal soleh abdi beberes jadi amal soleh abdi ngurus anak jadi amal soleh abdi ngahidmat ka caroge jadi amal soleh abdi teterang irah abdi bade maot kumaha wae sikap sifat caroge abdi usahakeun jadi ladang amal kasayaan caroge abdi disukuran mudah-mudahan jadi amal soleh sikap caroge abdi anu kurang sae ku abdi disabaran mudah-mudahan jadi amal soleh aduh nikmat Bu tos kitu mah ibu miwarang sabar ka murang kali sing sabar maneh teh ye dawukeun innallaha ma'as sabirin saya sunah Allah teh ngabarengan ka jalma nu sabar teh indah sabar teh hade hari cek budak teh hade palebah manana among nitah sabar tapi bari kulut terus gitu hek ulah sok gede amak jadi budak teh ieu dangukeun latak do palakal jannah moal asup ka surga jelema sok gede adat mah resep da ibu mah tuh nya Bu among urang nitah tong gede amek tapi urang bari ngadat teu sesuai anu diucapkeun jeung anu dicontohkeun anu paling utama dakwah mah tawasau bil haq mah ku conto Bu ternyata lisanul hal absahu mil lisanil
Makol ucapan tingkah laku contoh nu hade leuwih hade daripada ucapan biwir. Ku contoh anu leuwih sae mah ngeun aya sawaktu-waktu urang butuh ku cariosan.